Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Ratnantika kelas 10 IPS 3. Di dieu simkuring bade ngajelaskeun sareng bade ngahaleuangkeun rupa kakawih modern. Sateu acan ngahaleuangkeun kawih modern, simkuring bade ngajelaskeun naon hartosna rupa kakawih teh nyaeta anu sok dilagukeun, dikawihkeun, boh ditembangkeun. Kawih mangrupa bagian tina kabeungharan seni Sunda. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku dipikiran, bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan henteu sapanjangna datar, aya mudun jeung tanjakan. Jang hidup cinga jalma turut parentah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirupkeun aku awa gingsir, ngarah aya anu ngakeuing, mangsa lengkah tinggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dur, raksa ucap lampah, tekad cinta beat, ngarah pinanggi bagja, salamet dunia akhirat. Jang hidup cing soleh. Rupina sakitu wae ti SIM abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.